ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Ila hadrati hadal musannifi kitabi matan as-Sanusi alaihi Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad as-Sanusi wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wa Syekh wa ila hadrati arwah fi hadal maqam kajah. Radiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa ghafarallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kantun wa yajma'unya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'u sareng kumpul. Ma'ani hadhil aqaidi kana pirang-pirang makna ieu aqaid. Kulliha tegesna sakabehna itu ma'ani hadhil aqaid. Bade kulliha mangga bade kullaha mangga pami kullaha taukid kana lapad ma'ani lamun kulliha taukid kana makna al aqaidi. Naon qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebat ieu teh kalimatut tauhid. Idz karna maknal uluhiyati ari makna uluhiyah atanapi kapangeranan. Eta istignaul ilahi sugihna pangeran atanapi teu butuhna pangeran an kulli ma tina saban-saban perkara siwahu anu salianti itu ilah al-ilah pangeran tanapi Allah gitu tiasa. Wa muftakirun sareng narima butuh naon kullu ma saban-saban perkara ada anu nyulayaanhu ka itu umma ada anu nyulayaan itu umma hu ka Allah oke ada anu nyulayaan hu kana itu umma saha ilaihi Allah
sakabeh pirang-pirang aqaid baik aqaidul uluhiyah atanapi aqaidun nabawiyah, pirang-pirang keyakinan nu berkaitan sareng Allah, pirang-pirang keyakinan nu berkaitan sareng para nabi, eta teh kumpul sakabeh maknana dina lapad la ilaha illallah hiji tah. Nomor kedua Muhammadur Rasulullah. Karena ari nu disebutkeun makna uluhiyah teh nyaeta istignaul ilahi, teu butuhna Allah kana sakabeh perkara anu salianti Allah. La ilaha illallah, la ilaha di dinya teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan atanapi teu aya di pangeran nu maujud kecuali Allah. Anu maknana teu aya nu sugih, teu aya nu teu butuh kana sakabeh perkara kecuali saha? Kecuali Gusti Allah. Teu aya anu beunghar kecuali saha? Dat Allah. Itu berarti teu butuh kana sakabeh perkara. Maknana teh nyaeta istignaul ilahi an kulli ma siwahu. Sugihna Allah atanapi teu butuhna Allah an kulli ma tina sakabeh perkara nu salianti Allah. Perkara nu salianti Allah tah teu dibutuhkeun ku saha? Ku Allah. Rek ayeuna contona alam bumi jeung langit contohna teu dibutuhkeun ku saha? Ku Allah. Nomor kadua mika butuhna sakabeh perkara nu salianti Allah ilaihi ka saha? Ka Allah. Barita sakabeh perkara anu salianti Allah justru butuh ka saha? Butuh ka Allah. Allah teu butuheun ka urang, justru nu butuh teh urang ka saha? Tah itu. Teraskeun. Fa ma'na la ilaha illallahu, maka ari maknana la ilaha illallah la mustagniya eta teu aya dat nu teu butuh an kulli ma tina sakabehna perkara siwahu salianti Allah. Wa mubtakirun sareng teu aya dat nu mika butuh ilaihi ka itu dat naon kullu ma sakabeh perkara ada anu ngalianan itu mahu ka itu dat saha illallahu angin Gusti Allah. Ta'ala bari mahaluhur Allah. Maka makna la ilaha illallah teh hiji, makna la ilaha illallah kana dua, kalimatu tauhid teh atanapi kalimat syahadatain teh asyhadu an la ilaha illallah, nu kadua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknana la ilaha illallah teh la mustagniya, teu aya anu teu butuh atawa teu aya nu sugih nu beunghar an kulli ma tina sakabeh perkara. Berarti sakabeh perkara butuhnya dikecualikeun siwahu salianti Allah. Berarti Allah mah teu butuh, teu aya
Dat nu teu butuh an kulima tina sakabeh perkara. Teu aya pirang-pirang perkara nu teu butuh an kulima tina sakabeh perkara. Siwahu kecuali atawa salianti Allah, berarti Allah mah bener dat anu teu butuh kana sakabeh kana sakabeh perkara, anu sugih tina sakabeh Nomor kadua na wa mubtakirun ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Nomor kaduana teu aya dat anu dipikabutuh ku sakabeh perkara. Ai mubtakirun teh mikabutuh kan. Berarti teu aya dat nu mikabutuh ilaihi kana itu dat naon kullu ma, teu aya dat nu mana eta data dipikabutuh ku sakabehna perkara salianti Allah kecuali saha Allah. Dat anu dipikabutuh ku sakabeh perkara masih wallah teh ku sakabeh perkara salianti Allah teh iwati saha? Iwati Gusti Allah. Ari makna nu kahiji mah teu butuh kana sak Allah, teu butuh kana sakabeh perkara salianti Allah. Makna la ilaha illallah nomor kadua nyaeta sakabeh perkara nu salianti Allah butuh ka saha? Ka Allah eta manana. Hiji la mustagniya an kulli ma siwahu. Nomor kadua wa mubtakirun ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Hiji la mustagniya teu aya nu teu butuh kana sakabeh perkara kecuali Allah, berarti Allah teu butuh kana sakabeh perkara, makna la ilaha illallah teh. Nomor kadua perkara atawa sakabeh perkara mika butuh ka saha? Ka Allah gitu. Teruskeun. Ammas tigna anapun ari sugihna Allah. Aja jalla maha agung Allah wa ajas jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah. An kulli matina sakabeh perkara siwahu anu salianti Allah. Bahwa maka ari itu istighna'uhu jalla wa azza yujibu eta ngawajibkeun lahu ka Allah ta'ala bari maha luhur Allah al wujuda kana kasipatan ku sifat wujud wal kidama sareng sifat kidam wal bakoa sareng sifat bako sok wal mukhalafata sareng mukhalafah atanapi nyulayaanana Allah atanapi tesarupana Allah lil hawadisi kana sakabeh anu anyar wal qiyamah sareng kana jumandang binapsi kalawan datna wa tanazzaha kala tanazzaha ya tanazzuha wa tanazzuha sareng kana bersih anin naqaisi tina pirang-pirang sifat kekurangan
wa yadkhulu sareng asup pidzalika dina itu istighna naon wujubu sam'i wajibna sifat samalahu ka Allah Ta'ala bari maha luhur Allah wal basaru sareng sifat basor wal kalamu sareng sifat kalam wal kalamu sareng sifat kalam amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu ketika geus dikanyahokeun bahwa Allah teh istighna ari istighna teh beunghar sugih atanapi teu butuh nya teu butuh tina sakabeh perkara nu salian ti Allah berarti Allah teu butuh kana sakabeh perkara kana sakabeh makhluk kana sakabeh mahasiwa Allah maka ketika ayeuna penjelasanana sapertikeun kitu bahwa yujibullahu ta'ala al-wujuda maka penjelasan ayeuna istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwah teh eta ngawajibkeunana Allah kasifatan ku sifat wujud ketika ayeuna Allah teu butuh kana sakabeh perkara teu butuh kana pirang-pirang perkara nu hawadis maka Allah wajib wujud maka Allah wajib kidam maka Allah wajib bako maka Allah mukhalafah maka Allah qiyamuhu binafsihi bukti qiyamuhu binafsihi bukti mukhalafatul lil hawadisi bukti kidam bako jeung wujudna Allah teh ku teu butuhna Allah an kulli masih siwa ku teu butuhna Allah kana sakabeh perkara nu salian tidak Allah berarti wujudna Allah teu butuh kanu ngawujudkeun kidamna Allah teu butuh kanu ngidamkeun bakona Allah teu butuh kanu ngabakokeun tuluy deui mukhalafahna Allah teu butuh kana anu ngamukhalafahkeun qiyamuhu binafsina oge aku teu butuh kanu ngiamuhu binafsihikeun teu butuh kanu ngayakeun teu butuh kanu ngalanggengkeun teu butuh kanu ngabedakeun teu butuh kanu naon teu butuh kanu ngajumanangkeun tah eta wa tanazuha sareng bersih anin naqaisi tina pirang-pirang sifat-sifat kakurangan ari ngaran-ngaran butuh kurang teu ngaran butuh kurang teu kurang berartinya sapertikeun ayeuna urang butuhna teh 2 kadon hiji berarti butuh kena sabaraha hiji berarti ngaran-ngaran butuh kurang teu kurang sabaraha tah ieu mah teu butuh berarti teu kurang maka dibersihkeun tina pirang-pirang sifat tina naon rek tina ayana kakurangan teh rek tina langgengna rek tina mukhalafahna rek tina ayeuna qiyamuhu binafsihina teu kurang sifat-sifat kakurangan kadat Allah wa yadkhulu fi dalika jeung deui asup tina masalah istighna'uhu teh nyaeta sifat sama wajibna sifat sama tuluy wajibna sifat basor tuluy wajibna sifat kalam gitu. Ngupingna Allah ningalina Allah teu butuh pelantara dat salianti dat
Allah. Ngadauhna Allah teu butuh pelantara salian tidak Allah. Idz karna teraskeun idz karna laulam tajib lamun teu wajib lahu ka Allah naon hadihi sifatu ieu pirang-pirang sifat lakana tah yakin bukti Allah muhtajan eta nu mika butuh ilal muhdisi kanu nganyarkeun awil mahali atawa kana tempat atawa kana katangtuan auman atawa kadat ya dafa'u anu bisa nolak itu dat anhu ti Allah annaqo iso kana pirang-pirang sifat kakurangan karena kunaon bukti ayeuna ieu sifat teh wajib ayana di Allah mana sifat itu tadi timiti wujud nepikeun ka saterusna nepikeun ka ayeuna non kaunuhu mutakaliman kunaon pangna ayeuna wajib ka Allah eta teh karena lamun teh mah teu wajib sapertikeun wujud kidam bakos terusna eta teh lakana muhtajan ila muhdis ketika ayeuna bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi teu wajib ayana lidat Allah berarti ari kitu mah Allah mika butuh kanu nganyarkeun sapertikeun naon makhluk ayeuna teu qiyamu binafsi barita naon barita diayakeun teh butuh kanu ngayakeun ketika ayeuna Allah lamun teh amat teu kasipatan ku sifat qiyamu binafsihi atau anu saterusna atau anu sanesna maka tangtu hiji balukarna bakal lakana muhtajan ilal muhdisi bakal mika butuh kanu nganyarkeun da ayana Allah anyar kulantaran ayana Allah anyar berarti butuh kanu nganyar da langgengna Allah teh aya nu ngalanggengkeun berarti anyar kitu matang tuh butuh kanu nganyarkeun awil mahali atawa kana tempat gambaran sapertikeun ayeuna teu qiyamu binafsihi atawa gambaran henteu mukhalafatul lil hawa disi maka tangtu atuh butuh kana tempat sapertikeun gambaran lamun teh mah Allah jirim anu mika butuh kana lolowong kosong atawa sapertikeun arod anu mana eta arod butuh ayeuna kana naon jirim butuh kana dat anu bisa diancikan ku eta naon ku eta arod sapertikeun hideung jeung bodas butuh kana dat anu bisa dicicingan ku eta arod atau ku sifat auman yadfa'u anhu annaqais gambaran nomor katilu lamun teh mah Allah ayeuna teu bersih tina pirang-pirang sifat kakurangan maka pikeun ayeuna Allah bersihna tina sifat-sifat kakurangan teh butuh dat nu sejen nu bisa ngabersihkeun ka eta Allah itu nu bisa ngabersihkeun ka eta Allah lamun teh mah ayeuna Allah teh teu bersih tina sifat kakurangan berarti boga kakurangan ketika boga kakurangan hayang teu boga kakurangan teh butuh dat nu sejen nu bisa nutupan kana naon kakurangan kartos butuh dat kanu sejen nu bisa nutupan kakurangan maka eta teh mustahil da soalna idlaw lam tajib hadihi lahu hadihi sifatu lakana muhtajan hiji mika butuh kana sifat dua mika butuh kanu nangtukeun nomor katilu lamun teh mah Allah teu bersih tina pirang-pirang sifat kakurangan buktina lamun teh mah Allah
boga sifat-sifat kakurangan, maka tangtu lamun teh mah ayeuna boga sifat kakurangan, bersihna Allah teh butuh kanu sapertikeun baju butuh kanu ngabersihkeun, da moal aya baju bersih kusorangan, berarti hayang sampurna bersihna baju teh butuh kanu ngabersihkeun. Tah gambaran sapertikeun kitu, lamun teh mah Allah teu bersih tina pirang-pirang sifat kakurangan, atuh lamun teh mah disebutkeun Allah ayeuna beunghar, disebutkeun Allah ayeuna teu butuh teh berarti bahasa teu butuhna butuh kanu sejen pikeun naon, pikeun ngabeungharkeun saha dat Allah. Teraskeun wayu khodu sareng dialaf anhu minhu nya minhu tina itu istighna'uhu naon tanazzuhuhu bersihna Allah Ta'ala bari maha luhur Allah anil agorodi tina pirang-pirang tujuan. Fi af'alihi dina pirang-pirang pada melanana Allah wa ahkamihi sareng pirang-pirang hukumna Allah. Wa illa sareng lamun henteu tanazuhu lazima tahmisti atawa tahlazim naon iftiqaruhu mikabutuhna Allah ilama kana perkara yahsulu anu bakal hasil yuhsilu marananya yuhsilu anu ngahasilkeun itu umma gordohu kana pamaksudan Allah atawa kana tujuan Allah. Kaifa eta kumaha wa huwa sareng bari Allah Jalla maha agung Allahu azza sareng maha luhur Allah. Al-Ghaniyu eta dat anu beunghar anu sugih an kulli ma tina sakabeh perkara siwahu anu tetep salianti Allah. Wa yukhadu sareng dialap minhu tina itu istighna'uhu rujuna ka pengkar tah rujuna itu kana istighna'uhu naon aidon deui naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta la yajibu teu wajib wa yukhadu sareng dialap minhu tina itu istighna'uhu aidon deui naon annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta la yajibu teu wajib alaihi ka Allah ta'ala bari maha luhur Allah naon pilu syai'in midamelna saban-saban perkara minal mumkinati buktina tina pirang-pirang perkara anu mungkin wala tarkuhu sareng teu wajib ninggalkeunana itu fi'lun idz karna law wajaba lamun wajib alaihi ka Allah ta'ala bari maha luhur Allah naon sayun hiji perkara naon sayun hiji perkara minha tina itu mumkinat atanapi madkur aklan cek akal atawa mungguh akal kasawabi sapertikeun
kasawabi saparatikeun ganjaran masalan saumpamana lakana tah yakin bukti Allah jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah mubtakiron eta nu mikabutuh Allah ila dzalika syai'i kana itu perkara liyatakamala karena supaya sampurna bihi ku itu syai' naon goroduhu tujuanana Allah atanapi pamaksudanana Allah wa yukhadu minhu tanazuhu ta'ala anil aghrad dialap atanapi dicokot atanapi bisa dipahami tina istighna'uhu tina ayeuna sugihna Allah an kulli masiwah teh nyaeta naon bersihna Allah tina pirang-pirang tujuan tina af'alna atawa tina ngahukumanana gambaran kumaha af'alna gambaran Allah nyiptakeun alam jeung saisi-isina boga tujuan tah eta teh mustahil alam nyiptakeun ayeuna urang manusia teu boga tujuan lamun boga tujuan berarti Allah butuh kana perkara nu bisa nganterkeun nu bisa ngahasilkeun kana tujuanana kata lamun Allah ayeuna boga tujuan tina nyiptakeun alam berarti Allah butuh kana perkara nu bisa nepikeun kana naonna kana tujuanana artos butuh karena perkara nu bisa nepikeun kana tujuanana lamun Allah nyiptakeun alam dunia nyiptakeun ayeuna makhluk sakabehna boga tujuan atawa dina ngahukumanana dina pirang-pirang hukumna Allah sapertikeun Allah ngawajibkeun salat boga tujuan berarti ayeuna Allah ngahukuman kana hiji perkara boga tujuan tangtu Allah butuh kana perkara nu bisa ngahasilkeun hukum eta jadi wajib hukum eta jadi haram hukum eta jadi sunat hukum eta jadi mustahil lamun teh mah ayeuna Allah teu bersih tina naon tujuan berarti Allah mah bersih tina beda jeung urang boga tujuan teu boga urang mah sanajan ayeuna cek urang urang mah teu boga tujuan ulin we anger dina hakikatna boga tujuan urang ini ka mana ka kota boga tujuan sanajan ayeuna dina hiji waktu urang ini ka kota teh ieu mah ulin we tetep we eta teh dina hakikatna boga tujuan naon ulin itu wa illa kumaha cenah lamun teu kitu Allah teu bersih tina tujuan kumaha lazima ibtikaruhu ilama yuhasilu gordohu maka misti Allah butuh kana perkara nu bisa ngahasilkeun kana eta tujuan butuhna Allah kana perkara nu bisa ngahasilkeun kana tujuan eta hukumna mustahil kaifa maka eta kumaha teh kumaha lamun teh mah ayeuna Allah boga tujuan tuluy ayeuna ketika Allah boga tujuan teh mika butuh kana perkara nu bisa ngahasilkeun kana tujuanana kumaha eta teh teu kaharti maka Allah teh bersih tina naon tujuan wa huwa sareng bari ari Allah jalla wa azza al-ghaniyu eta dat anu beunghar ketika dat anu beunghar maka teu butuh kana naon tujuan teu butuh kana perkara nu bisa ngahasilkeun kana
Karena tujuan beda jeung urang hayang ayeuna hayang boga tujuan hayang juara ka hiji butuh teu kana perkara nu sajan butuh hiji butuh ngapalkeun beureun namun moal juara ka hiji lamun teu ngapalkeun nu kadua butuh latihan beureunan lamun teh mah ayeuna hadroh teh mah nya butuh latihan beureunan hayang alus ketukana teh berarti tujuanana hayang juara. Tapi ketika tujuan hayang juara anggar urang mah butuh kana naon? Butuh kana bisa nganterkeun kana juara nyaeta perkara nu salianti gorod teh. Maka eta hukumna mustahil. Wa yukhadu minha aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala pilu kulli mumkinin pilu syai'in minal mumkinat. Nya kitu deui dialap atau bisa dipaham tina istighna'uhu teh nyaeta Allah teu wajib nyiptakeun teu wajib migawe kana sakabeh perkara nu mumkinul wujud nya kitu deui teu wajib ayeuna Allah teu migawe kana sakabeh perkara anu mumkin nyiptakeun teu wajib ngeuweuhkeun oge teu wajib. Idz karna law wajaba alaihi syai'un minha aklan ka thawabi masalan lamun teh mah ayeuna karna kunaon teu wajib teh lamun teh mah ayeuna wajib midamelna Allah kana saban perkara anu mumkinat ceuk akal sapertikeun ngaganjar sapertikeun ayeuna maparin ganjaranana Allah ka urang eta kan perkara nu mungkin urang ayeuna ku ibadah teh bisa diganjar bisa henteu da teu sakabehna ayeuna urang ibadah wajib diganjar ku Allah kan henteu eta teh naon bisa wae teu diganjar gitu kan bisa wae teu dibere naon sawab teu dibere ganjaran bisa wae tah lamun teh mah ayeuna eta teh ngaganjarna Allah butuh elin butuh hukumna wajib cek akal lakana jalla wa aja mubtakiron ila dalika syai'i ketika ayeuna Allah wajib nyiptakeun kana perkara nu mungkin berarti Allah butuh kana eta supaya naon supaya Allah sampurna butuh naon butuh karena eta perkara butuh ka urang lamun Allah wajib nyiptakeun urang nyiptakeun makhluk berarti Allah teh butuh kana mah supaya disebut sampurna nah gitu arti teh lamun wajib mah kan ieu mah teu wajib berarti ketika ayeuna nyiptakeun Allah ka urang jeung teu nyiptakeun teu wajib maka geus sampurna Allah sanajan nyiptakeun sanajan teu nyiptakeun ek nyiptakeun tetep sampur ngan lamun wajib mah maka sampurnana Allah teh butuh ka urang da butuh aya naon penyempurna nyaeta naon nyiptakeun anak urang sangkan disebut Allah sampurna liyata kamala bihi goroduhu supaya sampurna naonna tujuanana teh nyaeta teh nyiptakeun urang lamun teh mah Allah ayeuna butuh kana tujuan sedengkeun eta teh mustahil gitu. Teraskeun idz karna la yajibu teu wajib bi hakihi dina hakna Allah taala bari maha luhur Allah ilama angin perkara huwa anu ari itu ma eta kamalun kasampurnaan lahu pikeun Allah kaifa eta kumaha wa huwa sareng bari ari Allah jalla maha agung Allah wa aja sareng maha luhur Allah Al-Ghani wa tadat anu sugih anu beungharan kulli matina sakabeh perkara
siwahu anu salianti Allah, siwahu anu salianti Allah, karena la yajibu fi haqi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu. Kaifa ketika ayeuna Allah butuh, ketika ayeuna Allah wajib nyiptakeun saban-saban perkara anu mumkinat, maka Allah teh butuh kana perkara nu bisa nyampurnakeun tujuanana. Da soalna ayeuna nyiptakeunana Allah kana mumkinat eta wajib, berarti ketika wajib Allah boga tujuan. Naon tujuanana? Supaya sampurna tujuanana ku ayana naon? Mumkinat. Maka idla yajibu pihak kita illa ma huwa kamalun lahu. Maka ketika ayeuna Allah wajib nyiptakeun mumkinat, sedangkan ketika wajib nyiptakeun mumkinat maka butuh kana perkara nu bisa nyampurnakeun ka saha? Ka Allah. Nyampurnakeun kana naon? Nyampurnakeun kana tujuanana nyiptakeun mumkinat. Itu nyiptakeun mumkinat. Wa kaifa kumaha atuh ari kitu? Kumaha ari kitu teh kumaha? Maksudna nyaeta kumaha ayeuna teu kaharti lamun teh mah Allah wajib nyiptakeun kana perkara nu mumkinat. Da geuningan kumaha? Da geuningan wa huwa jalla wa azza al-ghani nyaeta anu teu butuh tina an kulli ma siwahu tina pirang-pirang perkara anu salianti dat Allah. Itu wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yajibu lahu ta'ala al hayatu wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min nafsin la tasba'u wa min dawatin la yustajabu laha robin fana bima lam tana robi alimna alladhi yanfa'una robi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawasalna bita'alumin tawasalna bitalimin antarjuka nawasi al wa antarjuk